Dikumur dikunya. Assalamualaikum semuanya. Jalan-jalan ke Pasuruan, tepoho meuli kupat. Hai sobat sakalian, tepangkeun arurang ti kelompok opat. Caritakeun hiji poe, aya sakumpulan remaja nuju caralik di bumi Najma. Eta bumi teh tiis pisan kumargi caket sareng sawo. Aya rerencangan Najma nu nembe sumping. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malah umang di Malaya. Kumaha daramang sadaya? Alhamdulillah. Lalampan jeung awewe balikna meuli cupang, ari dapi kana wae nih alis tepang. Ih, itu suaminya terlampahan sararea. Muhun nama saribu. Bobogohan wae atuh da. Ari ngarungkul kieu hese. Tapi mangga cari. Tuh, Sibuk. Panas tapi. Panas banget tuh. Si Peh banget na abu, amun ditekot tinggal yang pipa. Lain mudah cita tapi mudah ilmu, lebih ngebahagiakeun emak bapak. Bersasaperan urang labungna di bundaran. Sadayana hayu atuh, urang liburan ke Pangandaran. Tah agendakeun anu bade nyana ka Bogor sok candak ulah nepi ka wacana ye. Nuhun tah atuh ulah wacana wae. atuh abi mah lapar da. Si Panu ngedokan balikna ke arah wetan. Beteng si Panu ke karebekan pasti aing liliwetan. Nyanya abi mata selami tara liliwetan. Yuk ayeuna gaskeun. Kita alia kana dahar, si Alia yang ngedahar. Tapi kalakah mangi dawegan, kalakuan tukang dahar tapi awak tengah badagan. Gon we atuh dadahareun mah kebutuhan utama. Tos ayeuna mah kerdi aja sok tunduk. Tapi cenghar pas nempo mantan, nya hayu atuh ayeuna urang liliwetan. Hayu atuh. Hayu nya urang liliwetan ayeuna mah. Harita akhirna mah ngalaliwet teras nyarioskeun kanggo ka Pangandaran.